Faslun utawi iku pasal sewiji arkanul hutbataini khamsatun. Utawi pira-pira rukun hutbah loro iku khamsatun 5. Hamdulillahi seji maca alhamdulillah fihi ma ing dalam hutbatain. Wa salatu lan maca salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalam hutbatain. Ieu pasal jeung ajengan musannif bade ngabahas rukun-rukun hutbah. Hutbah 2. Arkanul hutbatin khamsatun, rukun-rukun hutbah khamsatun jumlah ijmal secara garis besar. Wa illa lam tadi ijmal ma aya 8 tafsilan dirinci litakarus salah satil ula fihi ma sabab bolak-balik nu tilu nu awal fihi ma dina 2 hutbah. Ahaduha hamdulillah kahijina kudu maca alhamdulillah. Fihi ma dina 2 hutbah. Jeung ayeuna disyaratkeun kaunuhu bilabdillah walab dihamdi ka ayaan eta si hutbaten hutbah teh alhal kaen si ayeuna hamdulillah teh kudu ku lapad Allah jeung lapad hamdu. Patut ayanu madatul hamdi jeung kudu tangtu deui madahna lapad hamdu. Bahanna teh kudu hamdu. Ulah ku lapad nu lain syukru. Bi aya sigotin kanat kalhamdulillah rek kumaha wae segatna pokona bahan bakuna hamdu we. Alhamdulillah ahmadullah ana hamidullah lillahil hamdi lillahil hamdu. Palayak bi ghairu madatil hamdi teu cukup ku lapad ayeuna selain madah hamdu mah saperti asyukru lillah gitu. Jeung kudu lapad Allah teu cukup ku lapad Rahman, padahal Rahman oge nama Allah keneh. Atawa Khaliq gitunya. Alhamdulillah khaliqi. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam syarat kadua kudu maca salawat ka kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi madina hutbatain. Wa tutayyanul as-salatu min madatiha tangtu deui maca salat kudu madah shalawat seperti as-salatu ala Muhammadin au sholli au nusolli atau ana musallin wala yatayyanu labdu Muhammadin ngan teu tangtu kudu lapad Muhammad bal yakfi Ahmad gitu ku lapad Ahmad ge atawa nabi gitu sah eta ge. Wal wasiatulan wasiat bitaqwa taqwa fi maing dalam hutbatain nu katilu syaratna kudu wasiat takwa ya, ngawasiatan takwa marentah kana takwa dina 2 hutbah. Sari Imam Az-Zayadi wa taqwa taqwa teh imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi nurut kana sagala rupa perintah Allah ngajauhan larangan Allah gitu. Wa yakfih da ahaduhuma inda Ibnu Hajar cek Ibnu Hajar mah cukup cenah ku salah satu na imtisalu amrillah atau ijtinabu nawahihi cukup eta ge. Are ku imtisalu amrillah hungkul cukup. Wa ma indar Romli pala buddha minal hasi ala ta'at cek Imam Romli mah pala buddha minal hasinya misti kudu ngagegerehnya ngajak-ngajak kana to wala yakfi mujarradu tahdir teu cukup ayeuna ukur ayeuna nyingsieunan minad dunya tina dunya jeung gururna dunya tipuan dunya ittifaqan kawan sepakat ulama. Itu sababna eta teh maklum hatta indal kufar cek pandangan kafir ge maklum eta mah. Wala tutahyanu al wasiat mimma datiha tetangtu wasiat kudu bahan-bahan wasiat wae bal yakfi ma yakum maqamaha tapi cukup kulapad anu sadrajat jeung wasiat seperti ati Allah wa atiur rasul. Kunaon make teu ayeuna teu ditangtukeun kudu kumadahna la wasiat. Wa inna malam yutayyan labduha li anal gharra minha al wa'du sababna teu ditangtukeun kudu kulapad wasiat wae sabab tujuanna tina wasiat wal wa'du mituturan nya gitu cenah miwurukan walhasi ana taat jeung ngagerehkan taat wa huwa ayeuna wa'du teh hasil wae selain ti lapad wasiat ge. Wa qiraatu ayatin minal qur'ani fihdahuma kaopatna maca ayat minal Quran tina Al-Qur'an maca salah satu ayat Quran dina sasaeje 2 hutbah lil itba eta dalilna karena itba ka Kangjeng
ayatun mubhimatun tegese ayat anu bisa dipaham. Palayakti summa nadhara wa in kanat ayatan. Gitu. Qala saya disawan kanat sawaun kanat dalatan ala wa'din aw wa'idin sarwaek ayatna nuduhkeun kana ayeuna janji atau kana ancaman atau nuduhkeun kana hukum ayatna nama atau nuduhkeun kana kisah. Pokona satu ayat tina Qur'an eta rukun. Wa du'alan ngadualil mukminin kade mukmin kabeh wal minat lan mukmin wadon fil akhirah hingga khutbah kang akhir. Syarat kalima kudu ayeuna doa ngaduakeun ka orang-orang mukmin mukminat fil akhirah dina khutbah nu akhir fil batisana tina khutbah kadua umuman rek diumumkeun atau dikhususkeun. Balil aula ta'mim tapi nu leuwih utama mah diumumkeun seluruh mukminin minat. Wala basa sisi bisa teu matak bahaya ditahsis keur jalma nu nguping hungkul teu naon. Seperti ucapan khotib rahimakumullah, rahimakum teh. Moga-moga ngarahmat ka aranjeun Gusti Allah. Teu cenah teu naon eta ge ditahsis ka nu nguping. Wa yakfi Allahumma ajirna minan nar. Cukup doa Allahumma ajirna minan nar. Cukup eta ge. In qasada tahsis sol hadirin lamun ditahsis keur anu hadir kabeh gitu. Itu cenah. Faslun surutulut batin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi